Nyahoan di jero aya usepan sanajan boga lansip goreng patut jiga tumul kahuru ge tapi da keukeuh kanyaan keukeuh deudeuh ulas cinta asih kanu jadi lanceuk goblok sia make jeung di kecap sagala meni getek aing sarang sakinah kecuali sakitu dari kakawihan teh da laku aya visi misina bisi kumatakan aya cangkang aya isi nya heueuh da puguh cangkang eusina aya visi misina moal parti-parti karuhun-karuhun urang nyaeta ngagurit barang jieun lagu lamun teu aya maksud jeung tujuanana mah teh model tadi nu tadi teh pucung tadi disebutna teh pucung eta nya Kang hah punya pucung lampah beunteur heuh lampah beunteur ku urang ulah ditiru ya heueuh si teh mungkin yang kudu di nya ulah niru lampah beunteur heueuh lain wae sia mah nya terus odoh barang hakan ari odoh teh jorok naon teh jorok sagala dihuapkeun sagala ditegek sagala dihakan san puguh eta teh nu dahar teh haram halal sagala dikerit sagala direngeh jeung sagala diomongkeun we deui yuri terus odoh barang hakan jadi lampah beunteur teh ulah ditiru ku sabab eta beunteur teh odoh barang hakan atawa jorok barang hakan main sapluk wae terus odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk cacing ngarengkol dicapluk nya marukan cacing ngarengkol teh hakaneun padahal dina cacing ngarengkol teh teu nyahoan di jero aya usepan yuh lir paindra gitu gitu maksudnya teh sugan teh rek pindah pedrip ya mah ya mau cacing keur senang-senang teh jadi ulah sagala didahar lamun can puguh halal jeung haramna lain hakna mah ulah nepi ka hayang ngadahar sok sanajan paribasana remeh sasiki cai sakeslak urang mah boga hak ngeta nu hak didahar ku urang komo teu kakesangan mah kitu heeh heuh alus euy si gareng gede gitu si bungsu mana si bungsu kadon ngenyong we si gareng tong ngenyong we gitu kadon gareng si bungsu tuh ajo cing yo orang 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 ajo jeung si anjing saha si anjing isi ya juring bisa aja jeung aja ding gitu tuh beberasi geus menang sakumaha geus menang 2 piring wah lega bersihan naik ku aing ya
jujukutan kalakai di patamanan dalam muntah ke urang deku saya tere urang teh ulah nepi ka ngantep runtah nepi ka pabalatak di mana wae ulah nepi ka ngantep cai naneum omo ayeuna usum halodok kebul kebul teh lamun ka naon lamun kebul teh bisa nimbulkeun penyakit teh virus karena saluran pernapasan aya mah cai ceborkeun supaya seger gitu oke oke teh naon oke teh jadi lamun daging jadi daging oke wing mah rek babersih heula bersih naon deui cenah nu belah tongona eta teman teh can beres acan masih kene sok bersihan jukutna nyajar rabeg jukut nyajar rabeg eta teh terus teki bisi aya tamu era kudu bersih urang teh pan geunah malin keur batur teh keur urang kene karena tinggal lagi rawaseun jeung dunungan ieu teh keur baeud wae naon teh akang atuh dunungan Gusti Arjuna Sasrabahu sasat keur ayeuna teh rapat pleno bodoh meeting sidik da ayeuna teh narpati nagri teh anjeunna anu mutuhkeun batur nya ari baturna teh nu kumaha nya anu bisa ngarti kana kahayang rahayat kana nyaah kalemah saina teh bener itu wing mah naon wing mah arek hiburan nya kan sok hiburan naon hiburan anu loyo jeung umur wing aduh nya sebagai anak kecil hiburan naon bareta sok aya barudak teh ulin di buruan Cici Putri Cici Putri nu kumaha cenah coy eta teh nu kumaha anu kieu matakan Cici Putri terelek kembang selentong kalau mau kembang apa terus cek siak kembang naon hayangna kembang naon cenah milih lamun cek dewek kembang kalapa kumaha tah manana si cepot kembang kalapa kabogona boga penyakit ispa siapa sok dibuat-buat wae teh heureuy teh dijieun wae tong dijieun ting si teh lamun teu ngabeladung kumpan anger sia keneh nu wiwirat gitu sok reng lah dek miluan mah taruh cingan eta Cici Putri kaulinan budak tanya naon kaulinan dewek mah geus kolot jadi mahal miluan wah era dewek noge sieun bubudakeun kabogoh deui boga pajak awas ya wah sok geus pamun IPS kumaha awas mun kabita wah jeung kabita aing siap tidak kudu kitu awas ya anjing sia itu tadi ya teh dek miluan mah lamun kuring moal didagor sia ku aing alah ngancam coy sok miluan atuh miluan awas mun aya miluan sia dikabitaeun bungkul sok atuh kumaha reng Cici Putri teh kokot ke depan kapayunkeun pandangan kan sia teh kokot ke depan leungeun ka hareup teu bae kasar sok leungeun ka hareup nah sia teh mah jeung kokot ke depan kokot ieu reng awas mun hayang miluan moal Cici Putri terelek kembang selempung kalau mau kembang apa kembang
ros. Kemang ros heula cenah. Manona si dewala kemang ros kabogohna kaceros. Alah Kaceros urang Cimahi. nya makari geulis aya. Geulis seksi. Karangan Nagadona. Aya karangan dina Gado jeung dina Bitis nu belah kenca. Eta balik Bohai kulitna bodas. Jabat cek ros teh loba warisanana karek ditinggalkeun maot ku bapana. Allah bener. Mane bakal untung. Ibun hare di Macoy. Miluan mah. Syuih deui. Acan. Baik we dek pacici putri tilu poe tilu peuting geus. Nyungkun. Lanjut rek. Oke, kokor ke depan lagi. Oh, kapasi gede padangan gitu. Pacici putri terelek kembang selempung eta kalau mau kembang apa? Kembang waru. Kemang waru. Kembang waru. Ya. Manona si dewala kembang waru kabogona kabuguru. Asik. Kabuguru. Ngeus PNS geus. Geus. Boga gaji, boga gede. Gaji naon oke. Tan pensiun. Nuhun ya Allah. Gampang. Mak paingan hayangan miluan pacici putih. Cek aing oge makna tina pacici putih teh maneh kajodokeun ka guru. Tuh, kauntungan anak oge, anak buru besar tuh. Musyrik goblok. Ugu udah jodol teh ditantukeun ku pacici putri. Ya, kangnya. Jaba guru reng guru, jaba boga warung. Ya. Warungna di Cibitung. Ngobak warungna. Terus reng lanjut reng. Pacici putri terelek kembang selambung eta kalau mau kembang apa? Kembang malati reng nu seungit. Kembang malati. Manona si dewala kembang malati kabogohna anak bupati. Alah, naik Anak bupati Kuningan. wah hebat. Geulis walungna roba Wah, coba anak bupati terus sia mah ngojek teuing. Moal. Ngaran-ngaran jadi minantu bupati. Jeung tumiduh sagala coy. Ujit aing. Lanjut reng. Oke. Berlanjut ya. Pacici putri terelek kembang selambung eta kalau mau kembang apa? Kembang warna bungur. Naon tah ieu? Siap kembang bungur. Manona si dewala kembang bungur kabogohna anak gubernur. Alah, ningkat. Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Kamil rasakan ningkat. Dina bupati kana gubernur mah coy. Nuhun karena Oh, si garunya we. teu sangka aing bakal jadi minantu gubernur. Cek aing oge mata kurung miluan pacici putri teh. Hikmahna. Sia geningan naik derajat. Keun naik si cepot mah turun derajat. Lihat di turun derajat turun bro. Turun bro. Nuhun kareng. Cek aing oge. Miluan ih. Kabitaeun sugan teh hepep teh. Tadi sia alim. Kabita aing teh. Jawala menangkeun guru. Anak bupati aing ku anak marmot jadi tampik. Bawaan rai. Karunya lanset. Oke. Gewek mah rek mesin kembang ti ayeuna. Kembang naon? Kembang kentang. Kabogohna keur terlentang di pantai. Maket baju tidur. Bikini dah pamajikan aing mah pan teu bogaeun bikini can meuli. Baju tidur we. Anu batik teh
kembang kentang kabogona keur terlentang. Kokot ke depan. Oke. Cici putri rele kembang selapung kita kalau mau kembang apa? Kembang kentang aleng wing mayang mang entang ayang mang entang ayang mang entang. Aduh, meni manja meni ngawat-ngawat gitu we bibir. Geuleuh teh si anjing we. Maeng. Ade goreng lanceuk maneh. Aing mah biasa we atuh make jeung mang entang, kembang kentang mah kembang kentang we. Yang dientang-entang geun bae kembang entang aleng wing mayang mang entang manona si cepot kembang kentang kabogona jiga setan. Nah, tina terlentang setan. Ganti kembang naon? Kembang malati kabogohna anak bupati. Apaan kabogoh kuring? Apaan geus putus jeung sia mah? Da sia mah ka anak gubernur. Aing mulung muntah we atuh sia teh. Mulung ulut adi. Sia mah aing mah keur wios. Tilas oge tapi raos. Kembang melati. Cici putri rele kembang selempung eta kalau mau kembang apa? Kembang melati aleng wing mayang melati aleng wing mayang melati. Wing hayang modern kasih cepotan. Kan bae gugu. Geuleuh kumanjana aing mah geukeun bae gugu. Manona si cepot kembang malati kabogona bau tai. Bina-bina cuy. Ngadat coy. Aing ditetapkeun euy maneh kaleuwih sia teh. Alah, gunung sia tuh. Susulna. Hah? Susulna si cepot. Ayo. Si cepot urang paehan yuk. Nasi teh jual maehan warisan bapak abeh ka urang kabeh. Warisan nahaon? Pan warisan bapak tanahna lega 3 bata. Entok 3 urang bagi 2. Jeung tanah anu sakitu legana aya 2 emerna. Urang bagi 2. Saemer sama kurang susul gareng setiap bisi punungnya sih tangkal kaitnya di kiihan mah eta atuh teu diurus mah euy yo ite sumber cai euy penyerapan segala rupa reboisasi pan kana hawa jadi segarnya heeh cik dek geus sok teu kahareuti aing enggak alah tapi bejana cenah euy Naon kan? dina tangkal kain Indonesia kieu gedena sok aya jurig Nya sok aya nyicinganana. bejana kitu kita tapi dadek mah teu percaya Nya kudu akal. hah Kudu. dah beuna teuing itu geus modern make jeung aya jurig segala Sok aya kabejakeun. make jeung cicing dina tangkal atuh jurig kitu buguh-buguh Nya hayangeunana pan ieu geus. Ieu teh kontrakan aya keneh Banyak jurig rek kontrak. apa cilengi osak kontrak Teu akang alhamdulillah. Pada yagan kara rumah teh nu ngakontrak kan. Naon kan? Teu aing. Nya sakal. Kara gaspon rame. Sok aya jurig sedek mah ada teu percaya. Akang nya Lamun teh mah aya jurig komo geulis ku aing ditelepan dah. Ngomong kitu suapan Ya. teh Diambil ku dek mun aya jurig mah. Hayang kantinya jelema sompal mah. Salah. Ngaran-ngaran di ieu da loba reungeun atuh teh. Beda. Di Gujrud. Kakang eta saranaon?
Sora-serine teh aya kecelakaan di mana bawa Pokoknya di leuweung aya ambulans teu. Akang mau take bongan ada. Naon. lah manuk kekalus gitu Ieu teh manuk kicang kurileung. Lah Lah cenah. tong jauh ting di situ teh Lah. lah Teh manuk pamajikanana kaguguran. lah Alhamdulillah Banyak kayak kayak manuk miskram. jingkir setan nikah kasar berangkat Palembang kemana Udah kayak tadi ke arah bacaan dan terasa. Mandi rancang Cilimus Oh, kacau gitu. Selajamai Subang Rancah Ciamis Panganaran Loh, mual jauh teuing. can mere acara deui Palimanan Oh, paling mana? Jauh-jauh mau datang dari mana? Subang Wah, sia. Pulang Silimin, pulang ke Selamanan, Julam Pancakalang, Cur Kobel. Jakarta. Kowe tanggal kai kapeureupeundan make jadi tiup. Aya naon? Masya begini dek aya jurig atuh empe rek eueuh eta nu dipenta duit teh aing mal maksakeun iya Akan nying larang geus aing mah cicing dawala cicing aing keur keung nya saya ngangga woda we ka aing teh gelut cicing cek baru karena dulur aja deh. Rikat gitu nama Rikat. Boys. sok sia Bener ku barang si gadi entengan tuh. Halus. Wais. sia ka aing teh ngagoda Baru karena si dawala. Sibuk ya jurig. Laut akan. punung mulanya siapa nepi ka HES Itu gara gegoleran di Nubala. hei Bangun. tanggal
tanghi bangun kunaon Yurik goblok gigi apa Yurik jurik di mana Yurik di mana tadi dinya di tukangan sia di dinya blegung iya amit nu kumaha Yurik teh wah rupana mah jiga siap pisan orang bisa ari ka batur mah ya usum keneh Yurik di tahun 2018 Yurik teh dongeng eta teh tahayul lamun urang percaya keneh ka Yurik dina harti urang teh geus mundur ustek teh tina kamajuan percaya keneh ka Yurik nah percaya keneh ka Yurik aing jeung ka babaturan mah merasa dihianati nah si cepot kayaeun teu usum Yurik mah nah teu usum sidik musim musim aya nama naik teh keur diuk biar si meni pas ngaran aya deui di tukangnya ya lamun aya Yurik geus dijampe geus geus sagala jampe di rumah sakit jiwa ke ku aing teh diucapkeun gitu Yurik teh kalah datang ku fisik bisi kumaha ku fisik lamun nya katemong Yurik dina harti Yurik teh geus nemongan secara fisik lawanna ku fisik deui karena on diajar silat ti budak diajar usik ti leutik mangsana lamun aya Yurik dihareup konsentrasi Yurik dihareup tinggal cas calok panon Yurik dua nana panon Yurik sinan nepi ka bocos Yurik mah bisa lempang deui sabab teu katempo geus kitu ti luhur datang guludug Yurik ka bentar gelap ceget Yurik pae tutung Yurik digigir tinggal cas colok cangkeng Yurik Yurik bakal nyeri cangkeng lempangna bakal peperengkehan geus kitu datang mitoha Yurik moal bedog amakeun ka Yurik Yurik dikadek kecret pae Yurik datang ti tukang tinggal cas aya naon tah rada baseuh rada barolo beungeut adina dan teu kitu aya naon lebok goblok aduh beda rarapaan teu panasaran aduh alah sedih ngali ke saya Yurik tidak gor berliur oge nya sieun oh Yurik cek aing oge sia mah teu percaya ka aing atuh dah cek aing aya Yurik geuning rupana teu jiga kuring jiga aa dikadek ku aing sieun entong nangkep ka aing eda nangkep eda sia mah karagap bisi timuruan pemajikan aing ya mending geus mung ditangkep jiga nu geus eueuh rasa teu cara keur hayang nambelaan huhujanan nginjem motor ka babaturan bener gitu teu cara keur hayangna nepi ka nganyuk pulsa ka konter
Yang sana lepis 50 hiji. Ada. Dah yang kapuji. Ya. Belaan nyokot pamanyer. Batur. Udah. Aya ye. Aya si bungsu kerek balik nabeuh cenah ye. Mending geus mung ditangkep. Ieu hareudang. Aduh. Merong we adina tuh coy. Mending geus teu mesra. Merhatikeun we. Hareudang. Nah Kang ngareret. Anjir bobogohan. Amit-amit lalaki bogoh ka lalaki. Amit-amit. Anjing amit-amit. Sosonoan di leuweung kaos geus eueuh entok. Bener. Amit-amit tere kiamat. Ya. Lalaki bogoh ka lalaki. Modal tukang gong jadi tukang jenglong gitu. Amit-amit. Dipisaheun lah. Gareng lompat aya jurik, gareng lompat aya jurik. Nitah init beh jongjon. Ya. Ame bebas. Pengennya hayang jongjon, hayang berdua terus. Naon sih? Hayang bersantai ria bener. Gareng lompat aya jurik, gareng. Hayang jongjon, aing ge nyaho. Biar teh gareng aya jurik biar. Karena karena makan gitu. Makanya aya gerakan dibalikan deui. Dicengkenkeun deh. Lucit aing. Wak 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 wak. Naon sih? Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Kunaon ya udah. Naon sih ngaganggu ka aing? Teuing akang. Wak 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 wak. Anjing ngaganggu wae. Anjir aya awewe. Aduh aya cewek. Anjir geulis pisan ya awewe. Anjir. Biwir dilipen. Wah dilipen cenah. Waduh. Kumaha Puntu make gigi behel. Oh gigi behel gaul kan. Bulu mata anti badai. Wah anti badai. Halis garis katulistiwa. Buuk di smoothing. Oh Di rebonding. Anjir pakat ke garis ya awe make antin. Mudah-mudahan kakek kutupluk kurenya. Jurik gareng. Sia nu jurig mah. Nya akang. Iya mas aing mah rezeki anak soleh. Ini kayak ambewe. Neng Udah harus tukang. Kumaha walaranana? aduh sarana limpu Ada. jika mamahan Anda siga sinden. jika sinden. Neng Naon di walarna cenah Kang? asa inget ka Kasaha? sinden mantan aing. Ada saha? Saha Kang? Naon deui cenah walarna? Aduh gelis ya. Neng Neng orang mana? Cing di mana cenah? Oh di Cidahu. Oh di Cidahu. Neng Cidahu. Bobogohan yuk. Naon cenah Kang? Mah. Hai, kakuat
di kecap eta duh. Aing yang beki karek pagi aing jatuh cinta. Jual bekinya nya. Jurig belenggu. Sia nu jurig mah. Unduh Ruksak moral, ruksak akhlak. nya tah Kang. Neng, acukna panjang teuing. Oh panjang teuing cenah. Upami dibonceng ku motor bilihkeun kana jari-jari. Terus neng kagulung. Terus kabetot baju neng jeung nengna kabetot ku jari-jari. Terus neng kagulung ku jari-jari. Terus neng pae. Namun terus pae neng jadi jurig. Wah, urang singkilkeun sakedik nya. Urang singkap. Pilih kotor. Oke. Punten enengnya, ku adek disingkilkeun rasa kedap. Acukna. Aduh naon tah? Bisi aduh kade uyak ayap bisi anu kagadil. Teu neng ku adek disingkilkeun acukna nyenengnya alebet kana underok neng. Punten nengnya pilih aya nu katual katoel ku pilih aya nu rada kaoprek ku punten. Nya. Alah. Waduh, Naon Kang? anjing. Naon? Ieu awes sukuna eueuhan. Eueuh. Pitisna eueuhan. Eueuhan ka mana? Bujurna eueuhan. Teu aya. Cangkengna sagalana eueuhan. Eueuh. Aduh eueuh oprekeun. Atuh ieu awe teh. Nah ada. Bawa ieu awe anak jelema eueuh. Ah. Anak fakir miskin. Ah. Bener kakijing-kijing Anjir. Dah. Neng, Dah. Harus tegas tuh Kang. dope neng jurig sanes. Jurig belguk Teu nanya ka si aing mah. Nanya ka si Neng. Ngadat naik pitam ya. Neng jurig sanes. Entong we aing dengar teh. Pilih didodet ku aing. Aing jelema nekat ya. Geus ambek-ambek teh Neng didodet. Nya Kang. Ngadat Neng jurig lain. sing. Neng jurig lain. Lah batin. Neng jurig lain. Kayaknya nyeriah cerik. Neng jurig lain. jurig. Tika mari ke jurig kan siapa belegu. Lu kan aing di situ tolol. Karena aing buka cita-cita buka kesalaki ka sia. Jurig di situ belegu. Setan. Jadi balik ke Sia nu setan. Sia. Sia nu setan. Sia. Sia 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 sia. Sia 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 sia. Sia duaan setan. hari tadi. Mana setan? Mana? Hari tadi. Mana sia setan? Mana? Hari tadi si Ganu Sakinah geura. Jika nu kain ngajak rumah tangga sakintal. Sakinah. 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 Aja Sakinah kana Sakintal. Anjing sia. Can jadi pamajikan mana geus kitu. Aing sia. Oh, Cing 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 cing. kekerasannya. Ada RT gitu mah. Mana jurig? Oh jurig. Tadi ke jurig. Jurig anjing teh. Ada kerek sadar cenah ye. Jadi mana teh jurig? Aduh, astagfirullahaladzim. Kuring istighfar. Aing teh arah nalakeun ka sia. Aing teh jurig. Aduh astagfirullahaladzim. Lamun nyawa neng jurig aing teh tadi pingsan. Lah. Langsung ke mulut ke mana? Kerek sadar cenah deh. Nah, jeung sedikeun adina sigana
Pokoknya jika setan. Aduh. sia juga setan mah sia Pokoknya bau tai. juring dioprek Aduh. udah euy Ya gugah kakinya. udah uy udah Nya tangi. udah reng malah Jawab mah takang. udah reng Jurik. Lain. Yura disangka jurik. Kumaha yang geus kieu ya? Mun datang deui kumaha Jurik? nyangakeun ka sia juring mah dengan saya hubungan bermata gitu ge Lain kok gitu. Ieu bakal ngaganggu ya. lain tadi kumaha rasana eta tua-tua ka juring Nanya gitu we anjing. Perbarasana mah teu patos beda sareng noelan jelema. silaka ieu reng gawe mal beres yo Nanya akang. bapak keneh ya itek ieu cek bapak Kumaha tah Kang? jurig teh lamun geus teu mempan ku jang jawokan ku jampe jurig teh cenah kudu ditemongan Ku eta sieunna teh jurig teh ku lalaki nu ditaranjang anu bulucun gitu kan. anu bulucun terus dah diantara urang tiluan kudu Nah, salah sahiji saha cenah kudu anu ditaranjang Ah. Ding. aka sungan naik ditaranjang eueuh Oh, jauh langsung. dewek mah geus ramueuk era dek mah Era bisa gitu. maneh da ulah mong kuring oge Nah, bingkeng ah, baik. si gareng si gareng Nah, si akang garengnya. Terus wing kudu kumaha? maneh kudu ditaranjang rek Nya akang. jurig teh sieunna teh ku lalaki nu ditaranjang teh Nya bari mawa nyere biasana. sok reng Atuh, ciri wing teh kudu teranjang. maneh reng kudu ditaranjang teu make celana Nya sok Kang. Nya. Sienan mah. nya sieun cenah mah boro reng maneh mah karek kelas 3 SD Nya. waduh Ah. Jal barang gadal we kieu cep tuh. Alah. Sakia cukup teh. Kirang pameng. bujur kuat ka jiga batik gitu Nya. Nya mak tapi rada alus bujur si gareng euy kumaha kan? Sakia cukup teh. anjir tapak wungkul Tapak saha kan? tapak buduk tapak di Sirolo, tapak di kuet ucing, tapak rerencangan, tapak tukang peking, tapak tukang nyimel, tapak tukang gamal, Tapak dalam. hah? Tapak dalam. Asa saya teh ada jeung aing teh karek satahun apaan saya teh? Apa dongengna? Gosip sia. Beug anak aing milu. Bener. Wah, agak tah kieu. Sakia Kabeh reng kabeh. Aduh. Aduh. Eta aduh Kabeh. Liang taina. ansir bujur aing asal make AC. Kayak pasti cenah bey. Liang taina dirempel. Nepi ka kitu ieu bujur si gareng. Ansir. Naon? Yey. Dicolek dirempel. Iya. Bau. Si gelo. Dilewekeun eta tina bawa si gareng. Geuleuh bakal tara obes ya kan. Selamat berjuang. Oke? Oke. Aduh, bujur uing kok kanyes. Aduh pasti ya. Juga napak ngerok tadi. Ada. Bek. Begitu nama apik kajalanana tebok ke ditilepan deh. Oh, aduh. Biasa mah tuh ditilepan, biasa mah di dempet tak kasur eta gitu kan. Oh, rajin bener gagal jangan
salah ngelipet deh. Hari itu kata hari-hari ditilepan dari gantungan mah. Tonton gitu. Duh. Bujur uing kenaan euy. Juri ge penasaran. Anjing, Naon akang? bujur aing nyor-nyoran. Ada pasti. Aduh. Bujur aing empot-empotan. Bau. Bau. Isi inget tara ome sih kana si bungsu mah. Jorok. Alah. Hitut barayana mah beak. Hebat pisan ya bujur uing. Mantap. Senjata bool pamungkas. Halimun. Aduh. Mati bobotkeun. Oh. Bener. Adok. Bener karek kaharti. Pinter pakai dayu. Pakai nanti lugu. Alah. Wis. Alah. Pesona jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Bener. Biasaan Bu Hajah Dedeh. Jilbab putih. Saya mau tanya. Tina jilbab karena sebut-sebut merah. Aing nu ngambasmi teh aing jurig teh si cepot nu ngeunah-ngeunahna. Si cepot rasakeun ku aing sia. Wek. Anjing sieun lanceuk. Wek. Naon tak akah? Sabane. Apa nih? Wek. Mane salakina jurig tadi lain? Hampir-hampiran. Jurig mana? Heeh, dek ngakan sia. Wek. Sieun teh sia doaing. Henteu. Sieun atuh anjing. Wah, kepanggih. Hai sia. Aya tuh. Halah hareureui wae geus anggeus teh marsian taman teh. Ngadur karar itu we. Atos Pak. Wek. Geus atuh da ingin nyaho sia teh si gareng. Apa ketinggali irungna gede gitu. Punten nya Neng, ku akang rek dibukakeun Neng. Tuh. Dibukakeun. Wek. Geus. Hai sia kadarieu sia. Pandangan jaran yang agung Aya katingal retang-retang sanes kope apa. mere mawi kasasama eta turan agama Ye. Awas ngintip deh. Tuh. ibadah utama modal Aduh. Doh. Naon. Parentah nu magopur hirup di dunya jujur Aya banget leunah. kata tangan dari kawur
beungeut. Gigal teh nepi ka teu puguh polana. Kuat nampe we ngebelekuk. Aya nyaon? Kela. Bejana cenah aya mangsa. Hah? Nya. Aya mangsa. Wah, aya mangsa ajek. Rada duang celina ieu. Ayo, syukur dah. Ayeuna teh keur usum tiris kuningan oge. Nya. Aya mangsa ajek. Hah? Aya mangsa. Oh, udah di mana-mana kayak gitu. Malah nurutkeun beja mah di dieng mah cenah nepi ka di bawah hiji min hiji derajat. Aduh, jijik ka dieng. Cuaca teh ekstrim. Oh, ekstrim cenah. Tiis. Nya. Jadi ayeuna teh anu satadina Kumata. eta kuningan teh panas, ayeuna mah tiis. Dibalik cenah. Aya mangsa ajek. Aya mangsa. Abong-abong ngobrol jeung nu bonge. Nya make jeung cuaca es krim sagala. Cuaca. Aya mangsa ajek. Tong tarik deui ngomong teh. Tata jika nu heueuh kadenge. Da aing teh teu bonge henteu. Nya bener nya yu. Jadi ayeuna teh cuaca teh keur tiis. Tiis newewet. Si goblok. Aya wangsa aye. Heuh wayahna. Sing kuat. Ayeuna teh cuaca ekstrim. Kuningan teh tadi isuk-isuk 18 derajat Celcius. Jadi orang kuningan kudu hati-hati nu biasa panas ayeuna jadi tiis. Si goblok. Cek dunungan aya mangsa ajek, aya mangsa. Nya aya mangsa. Ari aing teh kudu pegat ti koro aing teh. Iraha. Naon Si goblok. Oke parah deh. Lain iraha aya mangsa beh lebak ayeuna teh keur kadiekeun sugane atuh beuteung kaeusian harta kekayaan atuh boga urang hasil ngarampok teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kanu maot. Ari umur ajek. Ayo goblok. Umur mah teh nyaho di mangsa. Nyebutkeun aing teh aya mangsa ajing lain nyebutkeun innalillahi da aing teh nyebutkeun aya nu maot. Geringna lillah. Lila teh gering. Aji goblok. Saha nu maot teh? Eueuh nu maot ajing eueuh. Da aya. Kantun waasna ya. Aji goblok. Kecing sabar maneh ngora-ngora ditinggalkeun ku pamajikan da meureun geus waktuna. Ajak! Beuki namahan ieu mah ye. Pamajikan aing mah aya di imah, ajak. Aya teu ka mana-mana. Amit-amit teuing sia teh pamajikan aing mah keur ngumah panel. Bapana. Wage jeung maot sagala rupa. Oh, cing sabar. Hirup katungkul kupati paeh teh nyaho di mangsa. Nya. Doakeun ku maneh mudah-mudahan pamajikan maneh teh cing husnul khotimah. Si goblok. Pamajikan aing mah aya di imah. Ajek. Aya. Gering. Di imah ajek aya. Ateu pusang singna ye. Kata berak kareta api. Ajek ajek. Ringsak kata kereta api mah. Aduh di imah pamajikan aing mah ajek aya. Aya goblok aya. Deuh teuing ajek. Pamajikan aing mah aya di imah ajek. Teuing coy. Pamajikan aing mah aya, oh gerak kuburkeun. Anjing goblok. Nya kaburu. Jelema hirup anjing pira kudu dikuburkeun. Ya, Kumaha cenah?
sabaraha poe pamajikan maot maneh teh aya di imah anjing geus 3 poe can dikuburkeun aja bagi gerakat teh coy hayang waehan maneh aing aja aing hayang bunuh diri aral ku sia is ulah bunuh diri aing eta kareungeun anjing pamajikan mau eta bunuh diri. alah aing bisi bunuh diri anjing aral ku sia oh geus 3 poe aduh anjing kade nya ge ka pamajikan mah ulah aya niat pikeun DR keras teu sesuai jeung katerangan agama kuburkeun si goblok bau ongkoh main yang geus 3 poe anjing aya pamajikan aing mah di imah kira-kira eueuh biaya mah tong tahliah anjing lu biasa-biasa we teh tahlilan oge kene doakeun sing dipanjangkeun naon dicaangkeun di alam kuburna dihampura dosa perdosaanana terima iman Islam anjing aya di imah pamajikan aing anjing sing sabar aduh bener coy sing sabar sing sabar yen sakabeh makhluk anu kumelit di ieu langit teh bakal pae urang teuing isuk teuing pageto teuing poe ieu keneh bakal pae Sing kuntul khotimah. mudah-mudahan pamajikan maneh teh maotna cing kuntul khotimah kuntul khotimah husnul khotimah maksud aing doakeun ku maneh anjing tah kitu didoakeun teh amin oh jangan aing aya keneh anjing yo tong waka hayang boga pamajikan deui oh nya cing can bubar indah nya ya teh cing aya kaya karunya sok sanajan pamajikan geus maot si goblok anjing aral anjing ulah gitu aing rek nulis anjing kelatahnya rek nulis ame ka arti cing jelas ku nulis atuh di omongan mah ku sia moal kareungeun da ceuli sia katutupan kulingis aing rek nulis ku sia baca tah ku nulis oh naon nulis naon coy aduh pake titik dek dikuburkeun di dinya ajak dek nulis aing da anjing dek nulis goblok tikali ke tulisan dek nulis aing gigiduan da anjing nulis wiraku dek dikuburkeun di tengah lapang poli aja goblok aing rek nulis ku sia baca aing geus mung nerangkeun ka sia bingung nerangkeun do eta titik pajang teuing baca ku sia naon baca geus mung nerangkeun aing geus sudi sieun aing bunuh diri aral ku sia baca jek maneh teh bieu teh tulisan heueuh ku aing rek dibaca atuh heueuh baca ku maneh nya maneh mah ongko tulisan aya dibaca ulah aduh baca goblok baca jadi baca wae baca anjing baca gitu-gitu wae pira nulis meni ulah dibaca ada baca anjing ku aing urang baca sok baca kinya naon cenah sabenerna anjing pinter pamajikan urang teh kamana deui itu informasina belah dia anjing jajaran kadua balik deui cenah pamajikan urang teh teu mau tapi naon cenah katabrak kareta api nya katabrak kareta api keur meuli korek api anjing balik korek
nya bongenya teu bisa maca ajek pok deui kaca bara kareta api ajek aing beuni ruas ku aing bacana ajek ah sabenerna pamajikan urang teh katabrak kereta api ajek aing salah nulis ajek ajek era aing dipupus pupus ajek era aing ah pupus den di sini aduh ngerti bahasa batur ya kajadieu gege kumpul kulan shit hargaan hulu ajeng dipajakan dulu ge dipajakan sia ku aing sia budak di mana sia teh budak di mana cenah ieu budak di mana cing aing deuleu air teh anjing rencangan kere-kere nu nyember panonna mabok sia teh henteu cing sumpah teuing minum aing alah anjing nikmat kunaon sia teh frustasi heuh frustasi kunaon make jeung frustasi pamajikan ka Arab pamajikan maneh teh heuh geus lila geus 38 tahun teu balik-balik gila bener eta kieu aral geus we minum namun urang hirup beunghar mah brudi jero brodi pantau ngalaya di tengah imah mun urang teh mah ditinggalkeun ku pamajikan nyamuk ya Allah ya Rabbi tak terangkanlah puisi ya Allah pangairan abdi pangeran gitu ajek pangairan mah mitra cai kalau jubana wa ta'ala hoyong beunghar ya Allah aya bongan lamun abdi tos beunghar ya Allah abdi mah moal sombong moal pedit abdi mah ya Allah tos beunghar mah abdi mah rek minum we paingan tadi jabah ya Allah abdi hayang jadi guru ada kayak jadi guru abdi hayang jadi guru renang ya Allah geus goblok batur mah hayang jadi guru ngaji apa naing ngacan soleh ngarumasakeun alah deuk minum deui
hayang udut Bere cenah aya asep udut bere urut sama urut si Angga tadi oh cenah alah urut alah kaling 2 3 4 cenah coy udut dek naon deui tuh udut di Samsu meletak minum udut minum udut udut sanajan hirup sangsara balangsak sanajan tatangga ngararewa sanajan babaturan ngajauheun nu penting udut nikmat asa di surga anjing cetakan di dunia asa di surga sanajan ku pamajikan ditinggalkeun buat teuing pamajikan manggeus jadi naon, pamajikan batur di Arab Saudi keun bae mah jadi pikiran anu penting mah udut iya Saudin geucing isap moal aing mah najan kumaneh ditita insap najan kumaneh ditita hijrah tina laku lampah goreng kana bener tina salah kana bener tina pedit kana berehan aing mah moal ngagunu penting udut diserempang-serempangkeun we kana beungeut batur teh anu penting mah ruhaina diudut salah mata oge tuh teu kontrol tong balangan panuju sia puas Wingah dek nyumput teh heula bisi mutuhkeun bantuan naon maneh kudu biji kudu siap